Jadi pantrangan gerak-gerak neng dede banyak kawanan sahabat Widi Pangeran tidak sini bungkus malungan putih agem aja mau nami pinasti sama dirimu ayah mau ayah isi putih hai kopi bantu kita kopi nah dua daerah sepanjang rangkum larulah kendang Paji Mas Gun si Badung aja ilmu tuntut dunia siang lu goreng baru disimpan aku beli kentang harga bidakan satu baku buat simuat sabaktur kalakuan buteguk ayo cetak wanita dan pulang memeng upat mitutur apek riksa diri sakuju pek riksa di riksa kuju Sekar pinuji
Sekar lumut nyebar kastori banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna Bima oge dugi katutung malah jadi arsa di dieuna papaes di alun-alun Astina kitu kahayaanna tuna lampah eta Katsarius I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira. Dah, ieu ge. Di nagara Wirata nyaeta pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kula urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot dan dawalah abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pika melangeun ujang Allah nakaman mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula hirup teh ulah getas harupateun Ari budaya urang mah dak kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujungan kan tenang wa ulang ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang segala rupi ge kedah musyawarah mun urang eling wiwitan tang tumoka mali Allah pakai aturan anak ya Allah itu enak pulang disauran uang aku lampang utama yatim saya budi kandang sama mudah-mudahan tuang raka salamet di Astinana mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon ya ngimpi Juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh nah sumur teh ayeuna ka taliti mate ku dua leungeun 55550 bisa jadi euy sabaraha mudah-mudahan biji 2 hiji teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak dikerok sararangke teh awak teh tuh kanginan wae bukan puguh da aing teh pamidangan cing sia teh kana geuri teh kabida-bida cing ieu nu kasidat sangkel maleungeun belah kene ieu waduh tobat eta kalanjut eta kana maslahah daru awas kana kalodog ieu teh heureui kieu teh geus tiba heula aing teh tapi
sugane payu kene. Eta ku bisa ngejatkeun ana. Intip urang mah. Intip dalam pengeula Tarik. Silakan ku pamola sorangan gitu. Nah, masih muat kana hulu teh jan. Untung disebut mula balen ngedakan teh jebrod. Coba sih mah. Nepi ka teh daek ngajedog sia. Masak naon lamun ngajedog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan amek aing. Ngerakeun ka kolot. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok ngomong. Kabina-bina teuing sia teh. Ini makan wae. Aing teh geus syarat di bawah latar dulu. Ngesekang. Hei, lu. Lu. Mapes kayak. Sudah bina teuing. Nah, sia tuh ya. Susah. Untuk. Itu mana kudu polototan. Oh, nah si eta, wah pamawana teh. Kapangi ada bawa. Ya teuing sia. Sarwana. Benar. Karek geerek abdi mah. Wah, sauluan. Wah.
juga teh geus ngaliuk. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Burukan diseret. Singkat. Kalah tinggi sekali. Abe tenang aing kieu. Tenang. Eta wae. Siakan wae sok ngeureuyang. Kasopono kasopanan. Kacongareum kajalan. Sono monok sonoangan. Kenapa teh pamisan? Umapa payungan nanang. Bahan hubungan nanang. Asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. Rana berem-rem hidup Bagi habal bagi minum Cipelang cipangayaman Ai direret juga nu. Rek mulang ka memelangan Lain-lain daun-daun awi Lain-lain bangga diri Kasopono kasopanan Nadan sono nadan hemat Sugar tetegenah jang. Aduh. Nepi ka sarua kitu. Alah. Ka bawah ge. Hiburan aya tuh. Eling ka Purwadumati. Purwani urang adati. Jadi bangsa nu merdeka. Perjuangan sajati ya naon moal kaul kepret siapa ya salaku warga negara urang teh tong pakia-kia najan suku bangsa beda tapi tetap Indonesia agama-agaman kuring estu mustikaning amal lamun nyata kapigawe ilmu Gusti rasanya tak paku met-met anu teu ngabeda-beda jangakeun ka urang Cipadaranggung gitu nyah naka kabeh makhluk sorangan padanya di sorangan silah pasrah Pak Usman Kak Gusti nu was ati
kuring anjeun sami-sami nu bedangan ungkul kurung eusina kapan di sorangan ku sorangan itu lain Bang Ubro itu lain beda deui tong teh kudu tatanya sababnya ho sartanya si palurah serang mekar ayana karasa bukti dia pakuning alam ya pakuning alam ulah para suka sedih sambangi jati diri Kakang Semar iya nun Astra Jingga jujur dawala abdi iya lain loba pisan pamola hirup teh beuki kolot teh kalah beuki maceu beuki macet udah kayak lagi budak ngora dulu lain beuki ampuh lain ya beuki kolot teh hirup teh kudu beuki ampuh beuki lungu beuki turutaneun budak ngora ieu mah kalah lungu somea teh mongkeun ka kolotan teh lain boboloneun cing kumaha di deweknya euy dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek borobat sorangan di lieu dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu gara pikir geus lain aduh dewek teh sok mikir di kampung dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi nu di Sumatera nu di Kalimantan nu di Sulawesi anu di Irian Manado nepungan perantawisan TPI TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya amin amin di udara gitu sugane atuh Bapak Getuk kahibur wilujeng midangetkakeun ya aya di Tegak di mana-mana nyangakeun ya cing baraleunghar urang-urang Sunda amin nu aya di Aceh akangna urang Jawa mah geus baraleunghar kali urang Sunda nya urang Batak pokona mah baraleunghar kabeh lah nya urang Cipinang ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna
kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng Geuning eta kitu nu dadahane teu salamet lah iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan ulah kaget satria unggawa saha anu ti mana penggawa jak gede ge euy Wah. ngaran kaula Jara Sabda saja Jara manya tasangkilang deket teu kadenge udah kadenge poe ge Jara Sabda Atuh. ngatuh nanyakeun ieu bisi anu can ngadengeun Jara Sabda ya di mana kaula di negara Astina ya salaku naon di Astina kaula salaku senopati geus diistrenan ku Raja Astina kaula salaku senopati negara Astina upami negara Astina aya bancang pakewu kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana waduh jelema anyar euy Wah, jelema boga. atawa jelema sewaan sajen ngaran kaula ya Arjuna sa Arjuna iya naon eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh agehan batur kepres sia koing ganggu ka di batur ditakis ku abdi aya teh nu gelo naon kawas nu teu jejeg punyuk sia ngaran teh Arjuna adina Bima leres aya ta ieu pawongan kaula ngaranna Semar bener nangka keur budak nama Arif teh kieu aneh euy mung tos rada gede ngosid hari ieu saya abdi Primus saha Primus sakeureut hari itu tukang abdi ya Sophia Lacuba waduh atau Sophia Lacuba nepi ka orang ngonjol lagi Sophia Lacuba punten cabok sia we punten Arjuna ngaran salah upami laras salira ti Astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula ha ayeuna geus jadi arca ngarti urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna loh cilaka ribut yeuh urang pada oko pikiran pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tilu lega coba maju sia untung erek budak kurang ajar ayo dawala silakan dewe ya laras wah
geus rupa-rupa kejadian yana. Sumohon. Ayo batu lawan Hebat Arjuna. Coba maju. Udang siap. Waduh. Kemana Biu? Kegagalan tangannya itu bisa mau. Sahaja. Montong kabongohan. Kemana Biu? Kurang ajar. Sadu tu atau kain. Jempe itu beja. Wah. Lain buah garelo aja buatnya. Leuing atuh. Toba. Hei, wala dia balat. Kulak. tenang ludang hantarna lawan dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati. My friend and my brother, everybody come here. Hey Arjuna, I hear you. Garanatnya Arjuna aja. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul, Bima ta eta. Sekarang giliran dari kamu. Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak tidak kayak itu. Coba hayangnya kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo, siap. Oh. Ayo geus dialungkeun bapak si modarnya. Pasti. Gerak-gerak motor remek. Benar, bubuk. ayo maju
ulah dialungkeun Bapak. Pilarian. Udah, lu. Pilarian. Mama yang ngulungan Wah Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsa. Muasal baka bisa mutuskan jiwa raga nirak kejawa pusat. Wah, awas ya. Alah, di mana pirag-rageuna? Pilarian kadinya atuh kakali angke. Alah, cos. Mun urang malurat leret ai lempang teh. Agan. Untung Kaulah, Gusti. Nuhun dan selamat, selamat. Bagja teuing. Nuhun atuh selamat mah, kan? Waduh, Yoyo Satria. Karaglakeun di mana teh? Karaglakeun mana cerita ka jeruk Maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nemak di luhur pek ti bebeut. Dibelaan ka bebeutkeun mana? Hayang jiga. Nya. Gening mawa nu kitu sumuhun lah. Halus. Ieu teh tiasa diangge tarompet, Bisa oge pake tiasa diangge pangese terbab. maaf kabula kabale teh mah. Cing ngadengekeun tarompetna geura. Bisa kabula kabale teh mah yo. Lagu naon agan? Soke kumaha maneh. Makan we. Aduh, bisa Geunaheun cepot. Nuhun. turun ka Jor. Nyagan saya. Tong dituluykeun ka. Alus pisan ngan ulah dituluy. Pergi. Bilih ka ituna. Matak seulangan Matak seulangan sepi. Darbab biasa. Aduh, cek petakan. Bener, daerah dangukeun baga. Petakan ya. Surupkeun heula. Surupkeun kopinya. Ya. Awatna bisi kenor. Lagu naon kan? Lagu naon atuh kumaha maneh genul. Genul kreasi. Lain genul kaula ge tara ngadenge da lain genul. Jadi pinter agan begitu mah. Ada gunungan apa? Ulah hayang melipis pot napis pot ngemplang kaina ulah hayang dakas si cepot si cepot ngatai teuing
Lah. Singa tong gara ragu we kain teh. Aing teh hirup teh loba gagal, loba diganggu ku teh. Moal ayeuna mah pek. Cing. Doakeun ayeuna mah. Cing, tong cara rek cok. Alah. Diganggu we sok gararaga. Alah, tong digararang gue sok gararaga geuning ah. Temak we. Sapira sia. Udang. Ketika pondok umur. Teu sapiki. Teu sapira. Waduh, hebat gitu temakannya euy. Temakan dewek hebatnya. Percaya Kakak. Baru kan. La ilaha. Guys. Now, tembakan abdi hebat, tinggali panah nan usaha. Nu abdi nya tinggali heula. Panu maneh mah jabri. Beda, panah kan Datos dipurun. dulu kan malucir. Cabut coba lamun bener-bener nu maneh. Oh. Tuh, mah bisa pada lulungan maleur. Da lucir lulungan mah. Oh. Jangan kemet. Air langan. Panah langan. Salawak. Salawak kayak Pak. Halo. Ya panah nanya nu gablegna kageuleun sia. Nata marang, nata mati. Dulu itu batu-batu halang. Olah. Olah. Baraya saya sapat. Paragat nyawana. Alah. Kagak ada nyawaan. Walah. Parah. Ah. Ngalayang nyawana ke awang-awang. Kasawarga apa ka neraka? Saya kagak apa gagal baraya. Alah.
Ah. Yang ke bawah ke Jakarta. Nyawanya yang ke bawah ke Jakarta. Allah. Yang ke bawah ke sana. Dulur tumpur gugur pupus gugur murukusunu bubur subuh bukul sum tuturubun murusuku gunung cupu guru nyungguyur ngubur dulur pupus Dulur pupus bah. Mahapot sadayana gempar sieun umaha bieu naon cenah sepupu naon eta nu nyaritana hungkul ulu cucu murukusunu untung ngabulu tuh kalebak Yap, luar biasa. Lain-lain nang di antara kita merah. Lain-lain bagda diri, bagda dengan di basaran. Malah saja palintangan babalean pangalus. Sana jandikan turara katakan wamunah masih dikit panyata pilari ridho pangeran sangka pindah ikabar yang kawaluyan kamu yang kawalunya Ngajar ke jiwa wakil aduh jiwa sadayana Gusti jadi para rae oh dari Gusti aduh udah kumaha aja abdi diuk Sili omen jeung batur nu salah bere pitutur pinangki waspada ngatur di palar pantetap kabur tukiran kita dicangking pakai cicidi oh neng pengarupa anu dipanggil wadah paningkah asap lu dirak neng ngeperan paningkah kedak disari batu caca malah di aping dicari malah di aping dicari abah rona mun hirup neng epi sewa-sewa jerona pina sabeng
ukur sawangan tujuan ukur sawangan tinang kumah makarang dapat di susu ada di dapuku jauh tulungan di tiang ngajan hati mika sono dapuku awis patepah yang atin awis patepah rek balaka seuin warsina teu kawasa geuningan ukur tina daring hap dadau di mata Pak Angdun ukur saksina di mata ukur saksina salira geuning sulaya salira geuning sulaya punjanya jadi kakawinan di puyuh baiklah nah ini kan bahaya batu sungguh bulan musik aduh ampun dulu abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna aduh daya nu mislek hebat lempeng pisan kana tikoro dulu abdi anu dina waktu sayeuna para malum kasuruh ningali nu di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayan bela nalaga guru bela tempur ku kituna sadaya hapunten dina sagalur pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna jisi abdi sadayana dina waktu sayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok bener sia atuh ku kituna sadayana ya lain menawa komapeun ajar Arjuna maju sia dek pipiluan sia ya nya tu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi mun lemah meh dunungan teh meureun dewek heula tanggung jawab segala rupanya lain seuri udah sia modar sia lu dawala tulung modar sia tulung oh sia ayangnya we aing maju biar tolong Nepuni Raden Gatot Kaca mulih dipinggan Dani ningali dihanap aya nu kokleaban nyerorot ti awak ayo lawan warirang tuang wah aya naon
Tata marasa tamakin sama marah pada rayu lawan. Alah, rag-rag ini nyangsang ni tangga sukun. Totogen Raden. Alah, ya Bang Bara. Sobatkan. Jadi tulungannya nyebut Bang Bara sia. Kasih datang ka dulu. Tolong!